Manehna mun urang ngeling wiwitan tang tu moal kamalinaan lah kulampah pake aturan hirup moal ka sasar kalampah lamun bahasa Inggris mah I could kan batur geus jadi melodi kan gitu nya. Iya. Bahasa Sunda cek orang luar mah nya ieu bahasa Inggris oge gitu. Cek orang Thailand ieu bahasa Inggris oge. Iya. Tapi kan aya melodi pesan anu saur abdi teh ieu nilai anu tinggi gitu kan. Anu teu sadar musisi di urang bahwa dina konsep-konsep wayang golek teh loba filosofi bola nilai jual gitu. Leres. Kunaon sampai ka kieu? Aya dina pawajangan istina stiker sayang we deh bagaimana kenal ampun sampai ka Cirambai gitu kan eta ngomongkeun eta ruh rasa aduh kumaha lamun diaplikasikeun jeung musik jeung ieu mohon ternyata teh bisa aya urang kan rata-rata eta mah wayang nya eta mah kieu padahal eta teh naon bedana jeung Adele Raisa iya Agnes Monica manehna nyanyi anu kumaha kan bahasa mungkul beda jeung cengkok Kang. Nuhun. Da cara menyampaikan nama sama. Samanya. Ekspresi. Ekspresina mah mun sedih, ngan sedihna ieu mah sedih Sunda, ieu mah sedih Inggris. Beda sedih. Sedihna gitu. Cara bahasana gitu sedih Inggris, sedih Sunda gitu. Iya. Sampurasun baraya Sunda salam dunya kaila JB Podcast tandang makalangan deui edisi spesial. Kenapa spesial? Kumargi ieu narasumberna teh seniman yang paling beriman di antara seniman nu aya di Indonesia. Nah beriman ti barang borojor lahir tos nyandang nama Iman Rohman. Tah pemirtub saha cenah Iman Rohman pasti teu wano. Margi nami artisna teh Kang Iman Jimbot. Ya, sampurasun Kang. Rampes Abah. Aduh. Kang Iman sehat? Abah alhamdulillah sono pisan abdi teh Abah teh kapungkur kan teh. Setahun yang lalunya. Bade podcast nembe ayeuna ka Cumponan. Aduh atuh da Imana sibuk wae atuh ningali teh. Sana sibuk Abah. Basa si Abeb teh ngontak. Jimbot cenah Kang Jimbot urang podcast. Ai podcast teh pan saya mah teu ngarti. Podcast teh naon gitu lamun urang ngobrol ke di kamera talk show karti podcast bari ngopi bari naon. Hayu cet karek sadar. Podcast ternyata kieu mohon ngobrol. Mohon. Kang Iman, ieu seueur anu naros. Ieu mingawitan nami Jimbot teh ti mana kitu nami ieu teh unik pisan ieu. Kang abi salaresna nepangkeun lah kitu nya. Wasta mah Iman Rohman dilahirkeun ti keluarga besar ti Ciamis. Ta nyandang nami Jimbot. Mohon. Kapungkur teh abi sok main Jimbot Kang. Oh, main Jimbot. Jadi terinspirasi tina permainan Jimbot. Jimbot tapi duka saha. Nyebut Jimbot dan nami landian teh seueur Kang kapungkur mah. Bah si Jawa. Jauh-jauh di Ciamis jadi si Jawa. Zaman kuliah teh. Henteu zaman menuju di SD. SMP di Ciamis. Terus si Kapir eta zaman landian mah. Dugi kan nyandang Jimbot gitu. Jimbot. Eta tina permainan. Permainan Jimbot. Kang tangtos aya akademis anu dilakonan nalika janten musisi besar mancanagara tangtos ieu aya background edukatif atanapi pendidikan satu acana di mana Kang? Satu acana abi teh sakola mah di Ciamisnya Kang. Terus Abah neraskeun, Abahnya manggilnya Abah. Mohon sami wae lah. Terus neraskeun abi teh lancek ti keluarga abdi teh sakarola di SMKI. SMKI Bandung amun aya nama SMK Negeri 10. Laras anu di Ciwastra. Nah, lebat ka SMKI. Mohon. Mung terengse di SMKI. Terengse dugi ke kelas 2. Leres. Kelas 2 gaduh pengalaman lah 2 tahun di SMKI. 2 tahun. Terus di Kasuri di Kalembur. Teraskeun di SMA Serba Bakti Suralaya di pesantren. Di pesantren lerenela setahun terus di ka Bandung. Langsung lebet ka Unpad Kang. Wis, di jurusan di Fakultas Sastra. Di Dokumentasi Budaya. Wah, cocok atunya pantesan jadi seniman kahot.
Pemirsa bieu luar biasa ya, urang sami-sami ngaguar lalakonna mugia sing janten inspirasi, edukasi oge motivasi khususna kanggo nonoman-nonoman Sunda anu nuju neuleuman dina bidang kesenian khususna bidang karawitan. Margi Kang Iman Jimbot teh anu katinggal ku abdi boh dina channel YouTube-na, boh dina naon rupi pangabisana anu tiasa nyandak anjeunna ka 27 negara. Ayeuna mah tos langkung nya. Berarti na 30 rupina. Duka atuh hilapin. Kirang langkung lah. 30 kirang langkung. 30 negara, terakhir Aljazair. Terakhir 2018 di Prancis, Belanda, Aljazair. Oh, berarti leres pasti 30, Kang. Muhun 2018 teh masih 27. 27 di Inggris eta. Di Inggris. Oke, pamirtu sateuacanna urang ceketkeun heula mikrofonanya amber rada ieu tah Kang di Oh, siap. Nah. Kang Jimbot, ngawitan negara anu nyandak Kang Jimbot ka negara luar negeri ka mana tah? Tah Kang abi teh caritana teh kuliah di Unpad. Jadi proses perjalanan kuliah di Unpad teh berat pisan Kang karena sisi ekonomi. Dugi ngalaman ngamen heula segala macam dan ngamen Kang. Eta di zaman SMKI ngamen di jalanan, di stopan, di lampu merah, kaimah mawa kacapi moal naon. Tak kuliah di Unpad teh karena abotku pembiayaan kitu nya kuliah di Unpad teh karena meureunana skill can mampu can naon gitu tah. Aktif lah di tim kesenian Unpad Lises lah. Lises aya tim kesenian Unpad. Lingkung seni Sunda. Terus aya di atas tim kesenian Unpad oge aya gitu. Binaan ti Pak Rektor sama Ibu Rektor. Ginanjar ya. Sanes zaman Profesor Himendra. Walah paling ditu keneh. Mohon. Tah ngawitan tidinya abi lebet aktif. Sasapu ngabantuan umur aya latihan teh di ruangan. Nya di kampus teh di ruangan latihan. Membantu sasapu bebersih gitu-gitunya maksudnya nyaketkeun diri we gitu nya. Akhirna nya kacanak tahun 2005 Kang. 2005. Mohon diplomasi budaya, pertukaran pelajar melalui budaya gitu nya. Pertukaran mahasiswa gitu melalui budaya gitu. Pertama teh abi teh ngiring teh ka Perancis. Berarti ngawitan teh negara anu harita di jugjug teh ka Perancis. Wow. Perancis eta tahun 2005 tampil di Perancis. Eta tur di beberapa kota di Perancisnya gitu. Uwih di ka Bandung. Punya kuliah deui aktif di kesenian di kampus nya manggung di nu hajat jeung hajat biasa kitu seperti kitu Kang gitu. 2005 teh angkat deui ka Perancis deui. Ka Perancis deui disuhunkeun deui. Pernah jadi lengser teu Kang Iman Jimbot? Jadi lengser abdi kantos Kang. Kantos begaduh pengalaman. Gitu ngadadak eta dongeng juara. Harita nuju di Ciamis kusabab lengserna teu aya. Sanes teu aya merenanya kesiangan. Abdi kapaksa turun lengser. Wow. Lengser dan eta mah kameumut Kang lengser mah. Leres pisan. Iya Kang Iman Jimbot, saleresna udagan Kang Iman Jimbot nih. Margi prestasi luar biasanya. Saleresna udagan dina berkesenian teh naon filosofi Kang Iman? Kieu Kang, ari abi mah karena dilahirkeun ti keluarga besar, musisi tradisional, bapak tukang kendang di lembur. Janten gaduh putra teh 7 bersaudara. 7 bersaudara keluarga besar. Istri 3 gitu nya. Tah sadayana pameget mah sebagai musisi tradisional Kang. Jadi abi rumasa ageng diagengkeun bisa disakolahkeun tina hasil jerih perih bapak tina ngandalkeun tina berkesenian Sunda. Bisa ngajomantara ka tiap negara teh nya meureunna tidu kesenian Sunda Kang. Hartosna Kang Iman secara tidak langsung mau dicindakeun filosofina teh ti Sunda ngajomantara. Ta eta. Wow. Jadi upami di gua langkung panjangna mah Kang gitu. Abi mah ngagaduhan misi kieu Kang. Misi yen kesenian urang teh edan Kang keren. Tah edana di palih mana Kang? Anu cek kasarna geuningan abdi tiasa kasababaraha negara diundang. Ukur mawa alat musik anu dianggapna ku burudak ayeuna mah naon sih kacapi, suling gitu nya. Saron, bonang, goong, tapi ternyata batur mah sampai ka ya ieu na teh cek bahasa Inggrisna mah amazing gitu. Ieu luar biasa. Amazing. Saya mah teu bisa bahasa Inggris. Amazing. Teuing ya pokona mah amazing we cek batur mah. Jadi berkesenian teh rasanya amazing banget. Amazing gitu.
eta. Kusabab saya mah pan teu bisa bahasa Inggris. Filosofina intina kieu Kang. Seni Sunda. Piraku ari batur mah kitunya sampai ka band-band dunia Rolling Stone Kang. Nya. Rolling Stone, Led Zeppelin, terus Bob Marley gitu, edan sampai ka penggemar teh di mana-mana kita mendunia. Padahal di urang ge aya anu leuwih garelo leuwih edan gitu. Anu sarua karakterna teh gitu. Iya. Tak kunaon sih ente bisa ngembangkeun mun padahal eta teh musik anu saking di urang teh tong ngomongkeun Indonesia Kang Jawa Barat. Nya. Edan musik urang teh Kang. Musik Sunda teh edan. Beunghar pisan gitu. Sok sanaos mung 5 nadanya daminati lada. Mohon, abi mah teu nyarioskeun 5 nada arek naon pokokna mah kesenian Sunda di urang karena genre-na seueur nya Kang nya. Genre-na seueur aya jaipongan Kang. Aya. Nya, aya pantun. Muhun. Aya degung, aya wayang golek, aya eta teh ngagaduhan filosofi anu memang cek abi mahal pisan gitu. Mahal. Eueuh di Nagara Batur sok di mana Kang? Aya leres. Mana sok? Tah pengalaman di luar Kang anu katingali apresiasina sakitu ageungna nya kanggo kasenian urang. Mohon. Ti pamarentah aya bantosan teu nalika Kang Iman Jimbot hampir 30 negara memawa seni. Eueuh Kang. Hah? Eueuh. Aduh leres ya. Serius bah. Eueuh bah. Harita bahnya. Zaman harita mah abdi estuning nya ka pungkur mah kitu nya sareng lembaga Unpad. Eta mah jelas gitu. Kadienakeun abdi independen. Nyalira mandiri. Nalika abdi mandiri mah nya bebelenjengan sorangan estuning. Sponsor teh lain pemerintah Kang. Pemerintah luar negeri we batur gitu. Di antara 30 negara anu paling berkesan di mana Kang Iman? Anu paling berkesan sadayana berkesan Kangnya, tapi anu paling spesial ngerasa ieu aing orang Indonesia di Inggris. Nalika 2018 lebaran di Inggris. Wah, pemirtub, Kang Iman Jimbot ngarayakeun lebaran 2018 di Inggris. Hartosna aya kerjasama sareng dubes atuh. Nah, itulah anu ngarasa aduh urang bener ieu jadi ngarasa warga Indonesia gitu ya. Iya, kan biasa nama kieu Kang gitu nya. Kumaha Kang? Tampil harita di Spanyol ya 10 kota. Terus pisan orang Indonesia nu lalajo saurang orang acan. Anu aya di Spanyol teh. Anu di Spanyol. Di 10 kota teh. 10 kota. Hiji acan orang Indonesia teh anu nonton. Teu panggih we jeung orang Indonesia teh panggilna teh jeung bule we. Meuni hayang teh yen urang teh orang Indonesia aya nu ngawakilan lalajo gitu. Muhun. Nah, pan teu jadi ngarasa orang Indonesia geus kitu mah. Asal jadi orang Spanyol we jeung bule mungkul. Mungkul. Eta kan ukur panggih teh jeung orang mana nya aya hiji waktu di titik terakhir. Iya. Sanggeusna beres di Madrid, di Barcelona. Di Valencia ting di mana kita teh. Anjir. Cuk urang teh ieu aya awewe datang nyamperkeun nya Asia gitu nya. Asia. Wah, kan saya teh ngajualan CD. Kaos, baju gitu nya, karya teh gitu. Anjing bangga pisan. Bunga sampai ke ceramah cerak anjing aya nu lalajo ieu orang Indonesia. Ternyata lain orang Indonesia Kang. Orang Chinese. Alas ya. Jadi manehna ngarasa bahwa ieu ti Asia anu tampil di Eropa. Kuat persaudaraanana. Wow. Satu etnis lah muridnya. Satu etnisnya rumpun Asia gitu. Matak sampai kaki pas anjir alhamdulillah terima kasih banyak. Hah congan tong. Orang liur nggak ketemu nggak saya ngomong thank you I miss you aduh sarua banget nah sarua ya kan sipit kosnya sarua I miss you bikin CD gratis Kang tong dibeli lah kok mere karena ngerasa mana kultur nanti Asia kultur leres bisa eta anu pengalaman sedih anu bahagia namanya ngerasa orang sebagai orang Indonesia teh di Inggris karena nu ngondangna Duta Besar Inggris langsung terus ditonton ku warga masyarakat Indonesia nu aya di Inggris. Karempal ngariung di hari raya Idul Fitri Kang. Jadi pas keur main ge asang manggung di lembur. Memangnya hari nya pan main di Inggris kitu nya goreng teh. Bu teh di luar negeri mah pun urang teh keur di luar negeri eta. Anu lalajona mayoritas orang Jawa Barat, orang Indonesia gitu. Eta hiji kebanggaan main musik
di luar negeri ditonton ke orang Sunda. Orang kan? Sunda. Saya mah bangga gitu eta. Aku bule mah geus aneh Kang lah. Mohonnya Sekasarna da kitu-kitu kene pasti da ka luar negeri lobana bule pan gitu. Iya leres. Gitu, kan. Berarti setiap nabeuh ka 30 negara anu ngajantenkeun Kang Iman Jimbot ceurik teh nu tadi. Iya. Oh, sedih teu aya anu mengapresiasi Aya, urang tebih-tebih sumping ka Spanyol 10 kota. 10 Teu kota. aya anu sumping. Di Jepang oge sami Kang. Oh, di Jepang kayak Di gitu Jepang. Eta di Jepang, di terusnya di aya di Belanda. Kalau di Belanda mah aya lah, di Belanda mah karena kulturnya saeur orang Indonesia gitu. Di Suriname seueur nantinya. Nah, terus di ieu teh di terakhir teh di mananya? Di Aljazair. Aljazair. Eta Aljazair jeung Uzbekistan Kang. Woi, Uzbekistan. garolis pan Uzbek mah. Nya. Di Uzbekistan. Garolis Uzbek mah. Nya. Apal we, abal. Da sok lalajo. Garolis mararancung. Di Uzbek, upami di Uzbek mah eta bergengsi pisan di festival Samarkand Kang. Janten 50 negara. 50 negara. Perwakilan, tapi the best performance-nya abdi terlibat kolaborasinya jeung Spanyol. Wow. Musisi Spanyol gitu. Jadi musisi Spanyol jeung Indonesia dikolaborasikeun. Mah hiji. Tampilan di Uzbekistan. Oh. Tampilan di Uzbekistan. Kolaborasi ya. Indonesia diwakili ku Kang Iman Jimbot dengan Spanyol tampil di Uzbek. Mohon nya musisi Indonesia teh ada segernya aya teman-teman ti ISBI Rudi Rodek, nya Ricky Burok kendang Burok. Bahasa eta sareng gitu terus dikolaborasikeun jeung musisi Spanyol. Jadi perwakilan teh Indonesia jeung Spanyol urang mah gitu di ditu gitu. Tampil di Uzbek. Di Uzbekistan. Uihna nyandak eta gadis Uzbek henteu. Henteu, kun calanana mungkul. Aduh. Calana ieu teh anu model sok aya jualan model-model keur budak oleh-oleh. Jeung eusinan teu. Teu eusinan. Nya dompet maksudnya. Eta di Uzbek, terus di ieu Kang di teh anu lucu mah memang di Aljazair. Aljazair. Aya nu lucu di Aljazair eta saktina seni Sunda bahnya. Tah di mana cik saktina teh? Harita amun ka Aljazair teh memang negara paling ketat. Oh, sebab negara tertutup. Oh. Tidak sembarangan istilahna teh wisatawan masuk ka ditu gitu. Eta ge padahal ulama duta besar. Duta besar kene. Surat lengkap gitu. Jadi masih kena negara puntennya sanes ngahinakeun Aljazair gitu negara tertutup teh. Secara ekonominya beunghar, tapi masih secara perkembangan ieuna masih belum iya gitu. Di bandara ge masih kena jiga tahun sabaraha gitu lah. Di urang mah nya. Gitu tah. Tah hiji waktu nya saya teh bareng jeung kolaborasi diajak ku Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng, oh nya Ki Ageng Ganjur. Jogja. Konsep acarana Siar Islam Nusantara. Wow, kan? di Aljazair. Di Aljazair, di Prancis, di Belanda nyambungna gitu. Siar Islam Nusantara mulai budaya, gitu kan Sunda sareng Jawa dikolaborasi. Tak eta carita teh turun tina pesawat. Turun tina pesawat. Kan saya mah mawa sulingnya. Da suling mah sok kana cabin kan. Jingjing. Terus si antrian teh dina pesawat teh tim teh hampir lebih 12 orang terakhir. Itu terakhir Kang Iman terakhir. Teuing di bandara da teu bisa bahasa Inggris Kang, saya mah kayeuna nya. Pokoknya mah ditanya we kitu mana paspor. Pariksa. Wah, ketat mah ampun. Teu bisa asup Kang. Teu bisa asup. Wah, jadi kuduk detail gitu. Pan sareng tim. Iya, sareng tim pan masing-masing gitu. Ieu nu ka dieu, ieu nu ka dieu, ieu nu ka dieu, ieu kan. Jaba subuh eta teh. Aduh. Hiji waktu saya teh anjir ieu kunaon nya teh. Rudet-rudet teuing negara ieu. Urang oni asal lieur di negara ieu. Anjir teh teroris lain teh urang teh. Ieu naon mun rudet teh. Terus saya teh mau jingjingan suling. Iya. Cek mana karena mana lagi bahasa Inggrisna ge kurang iya gitu nya pasti gitu. Umur urang eta naon teh. I'm you know teh datang ka teh aing rek nanya. Buka penasaran dibuka suling. Aduh Kang, ditiup. Di tang manggung saya di tang. Ku orang imigrasi di dinya gitu. Wow, jadi mana teh anjing ieu naon? Amazing. Amazing deh. Wow. Ngadeng mereka karang ngadeng suling. Ditiup we tunu-tunu ge. Wet sampai ka di video kon. Wow. Wet geus kitu teh. Mana teh wah thank you. You Indonesia ya. Ayo I Muslim you know. Wow, cenah. Cek teh. You know, my friend itu capan buru-buru.
teu loba omong eta. Paspor dicap. Iya, marana karena kabeuli hatena terus di Indonesia kaduana saya main suling. Ieu menghibur enak sih. Malah teu loba omong tadi baca-baca acan paspor gajret. Suling sakti. Tah eta bisa kitu kan. Berarti upami kitu mah dicintekeun musik mah universal. Musik universal. Biasa jadi bahasa. Jadi musik teh sanes seni Sunda teh musik teh sanes hanya ukur sebatas bermusik tapi gaduh filosofi meskipun orang beda budaya, beda agama, beda naon. Arek alat gamelan, rek gamang, rek suling, rek rebab, eta teh gaduh bahasa cara penyampaiannya gitu kan. Jadi eta geuning ku suling ge bisa cap ge langsung gegret. Si suling gitu kan, sakti gitu. Ya luar biasa. Gitu. Oke, pamirtub, hayeuna urang guar Kang Iman Jimbot 2018 bisa lebaran di Inggris kedah nama 2020 teh kaditu deui mung gara-gara ujang Covid teu tiasa kaditu. Tah, harita nyandak tim nu mana Kang? Itu kan disebatna Iman Jimbot and Friends. Tah, abdi teh nalika ka Inggris teh kantos heula 2016. Oh, satu acana kantos. Acan di program sareng Dinas Pariwisata Kota Kemang Bandung. Tapi main dina Jukut. Eta teh di mainnya di mana eta di Jukut teh? Jadi ya memang konsepnya promosi Kota Kemang Bandung gitu. Jadi SIM Kuring mah lebih ngahibur mempromosikan Boot Bandung. Boot Bandung. Boot Bandung. Aya panggung utama ge, panggung ageng. Ngan aya boot tiap boot ngan cuman ya Boot Bandung biar lebih daya tariknya menarik gitu bahwa tentang promosinya Bandung teh keur ngomongkeun tentang Bandung sebagai kota musik. Iya. Jadi SIM Kuring jeung si Mang Uwi seniman bawon pagi. Oh, keren. Aduh, cenah Mang Uwi ieu ka Inggris euy. Kiki nanyakeun aya sound teu? Teuing jas. Anu bodorna naon? Eueuh pan ka Inggris sejarah. Saya mau speaker aktif tiba. Di gembolnya. Oh, speaker aktif. Kayak main ka Inggris padahal di Inggris kan loba pasti atuh. Lebih sarangi lebih naon. Tapi ku sababna hayang puas mawa speaker aktif. Ka Inggrisnya akhirnya tampil lah di depan booth. Dina Jukut, dina rumput ikat dipake amparkeun. Dan alhamdulillah Kang gitunya meskipun main dina rumput eta jadi daya tarik keur wisatawan orang Inggris gitu bahwa diapresiasi. Ieu panggung gede ngegeber saya mah main duaan we kacapi suling. Waduh. Tah tidinya lah pendak sareng paduta besar gitu. ningali sumping kadinya bahwa Bandung ini gini terus Abi masihkan profil dokumentasi video anu konser waktu Terotot Jimbot. Wah eta fenomenal Kang eta. Mohon Terotot Jimbot teh Sunda Gajah anjeunna nonton gitu. Jadi pikiran teh anjir tidak konser mah edan gitu lighting gitunya lampu sound gitu wah segala macam sekasarna jeung panggung anu di Inggris ge eleh gitu Bang jangan anu eta gitu. Tek meureun pikiranna eta teh meureunna kapan irahnya main di panggung gede gitu. Padahal saya mainan di Jukut tadi. Iya di handap. Nah memang tugasnya seperti itu gitu memang. Tapi eta lebih menarik Kang. Lebih menarik. Main di Jukut karena lebih terasa interaksi jeung penonton. Lebih menyentuh kepada audiensnya, jadi lebih dekat. Jadi pertunjukan teh saur abdi teu kudu istilahna panggung besar, lighting. Tapi orang dengan pertunjukan misalkan di dia lah di podcast kita main. Tapi pesan Dugi mah itu jadi sesuatu yang luar biasa. Iya, bawa pesan moral ya. Eta, tah di Inggris, tadi tenang Kang ngilap deh ya Bang. Mohon pengalaman menuju di Inggris itu kan Jimbot and Friends teh ya. Eta akhirnya abi teh nyandak diundang ku Padubes, terus Dugi ka disusulan oge ku profesor atas kebudayaan. Kadieu Sumpi. Waduh. Luar biasa pengajianna nya. Menakan ka abdi janjian. Dugi ka abdi teh nyandak tim lah. 12 jami, 12 teh sareng abdi. Kalebet Ricky Burok. Kalebet ketua Kandangers Bandung Ricky Burok. Terusnya teman-teman anu pernah terlibat jeung abdi oge nya. Ardi penari. Terus Mul, Sri Rejeki. Suge, terus ada Rudi trompet. Agus Heri. Oh, Agus Heri gitu. Maksudnya nya istilahna timbal balikna abdi anjeunna parantos. Seueur keneh gitu teman-teman anu memang berkontribusi ngabantosan abdi gitu ya tapi nya kita urang bertahap di yuk ikut orang cikesana siar budaya di Inggris lah istilahnya gitu. Tampil lah di tukang alhamdulillah. Wow, keren. Selain menghibur di
hari raya Idul Fitri eta acara paling intina gitu nya. Tak urang oge ngajar Kang. Workshop. Aya coach klinikna gitu nya. Coaching klinik di sekolah, di sekolah-sekolah dugi ka di SOAS teh universitas. Oh, di Inggris teh. Di Inggris teh. Waduh. Ngasih workshop, diajar nari, diajar ngendang, diajar segala macam gitu. Karena tim 12 itu disebar gitu di ngasih. Alhamdulillah apresiasi na Kang eta dugi ka aya orang Inggris nu ngasih dikasih materi gitu manehna tertarik nya tungtungna datang ke Indonesia ke Bandung. Sekolah di ISBI gitu. Anu botak teh sanes. Duka pokoknya mah aya pokoknya mah ka ISBI. Kuliah di ISBI gitu. Wah, luar biasa. Ternyata kan salah siji siar gitu. Iya betul. Akhirnya ternyata geningan betul ti Sunda ngajomantara. Eta gitu. Kunaon disebut torotot jimbot, Kang? Tah. Upami torotot jimbot istilahna pan aya torotot eong nya. Oh nya, mohon. Jadi hari teh rek konser saya teh. Ku Jarum hari teh super musik ID. Coklat kita lah. Sana super musik ID. Oh, super musik ID. Sami lah sareng coklat kita ayeuna gitu, di coklat kita gawe sami. Da urang mah cek kasana kieu, urang mah da sakikieuna. Gitu Kang. Iya. Nyeun judul lagi baheula mah mimitina teh judul temana geus we selang-seling suling silung. Wah, eta bagus ieu padahal. Tong linglung tong bingung. Maksudnya ki hartina sanajan urang selang-seling, nyuling teu bisa, bahasa teu bisa, main kendang teu alus, tapi urang ulah bingung kuduk yakin. Pasti bakal jadi sesuatu. Selang-seling suling bingung tong linglung tong bingung gitu nya. Dak tah dicindakeun lah ku Profesor Ganjar Kurnia. Oh iya, Bapak Rektor. Hari teh pernah ngobrol jeung Kang Hawe Setiawan. Wartawan teh nya. Kang Hawe Setiawan budayawan anjeunna. Budayawan. Kang abi mah nyari hate lah seni Sunda teh edan keren. Peraku cek ngobrolna band-band dunia sampai ka bisa wah barudak ngora ngiblat ka ditu gitu ka Eropa gitu. Urang teh keren bisa. Nah teu bisa cenah teh. Loba anu arunik di urang. Terus da abi mah kieu Kang cenah teh da urang mah seniman sakikikieuna sakola teu tamat, kuliah teu tamat cek kasana gitu. Kiki tapi sering ka luar negeri oge diundang gitu nya. Nah kunaon beuteur resepkeun gitu. Leres. Tah abi ngagaduhan nya apa adanya. Saikhlasna saridona dina berkarya dina kumaha mun ditunjang ku pendidikan, skill jeung alus. Eta kan lebih keren gitu. Dinamian lah ku Profesor Ganjar Kurnia. Torotot jimbot. Ti Sunda ka Jomantara. Nu hartosna torotot teh meureunnan terinspirasi manehna dina suling. Dina suling. Pan aya torotot teh trompetnya. Trompet. Tah aya torotot teh diumpamakeunna kieu torontot, jimbot, torotot eong. Torotot mah abi mah jadi ngaplikasina teh ngaumpamakeunna torotot teh sora apa adanya Kang. Sora tina suling abi anu apa adanya sarua jeung klakson mobil. Tot nit sampai ka pira kan eta nya. Tolelet teh tolelet. Telolet gitu. Kan jadi sesuatu eta ge gitu. Tah torotot teh suara apa adanya. Torotot jimbot ti jimbot, ti abdi gitu nya. Ti Sunda teh abi sebagai orang Sunda. Leres. Ngajomantara teh kudu bisa ngapung ngawang-awang teh kudu bisa asup ke tiap negara gitu. Dan ternyata sudah 30 negara itu sebagai bentuk apresiasi. Pengakuan. Pemirtub, hayu enak urang guar deui sisi lain di balik seorang Kang Iman Jimbot. Yang paling berjasa Kang Iman dalam karir Kang Iman sebagai musisi, sebagai seniman yang paling beriman ini, siapakah orangnya yang selama ini dirasakan? Bapak jeung mamah jeung indung jeung emak. Sebab eta hiji meureun disebut teureuk abdi ti bapak. Bapak anu nyakolahkeun ti SD Masihan Tuang. Ngandalkeun tinu hajat ka hajat manggung mawa kendang. Bapak tukang cukur keliling. Bapak oge tukang cukur keliling. Mun. Tapi bisa dugi ka nyokolakeun putra-putrana dugi ka anu sarjana. Padahal tina alat musik kendang barijeng lain di kota di lembur mohon anu cek ilahana teh kitu gajina teh jauh beda aya ngaran di kota jeung di lembur mah mohon tapi barokahna bisa nyakolakeun bisa abdi ka ditu ka dieu eta jasa anu pertama bapak jeung indung bapak meureun dina karyana ngeuruh indung doana doana tah meureun sebagianna mah tos kanten salah sahijina teman-teman di KLAJB misalkannya teman-teman musisi terus anu di Unpad profesorna rektorna bawa kumaha pengalaman ti pelaku seni ti mana jadi sanes abdi bisa kieu teh lain abdi sorangan tapi dorongan dukungan teh ti beberapa elemen gitu. Intina mah indung jeung bapak eta mah tos hiji wajib gitu Kang. Idola siapa yang menjadikan sebagai rujukan Kang Iman dalam berproses pastilah biasanya sok ayanya
model Oni SOS dia mengidolakan Kang Ibing, tapami Kang Iman Jimbot ka saha ka seniman Sunda. Abdi mah upami nyarioskeun mah kitunya seniman Sunda mah tos kantennya ninggal sosok Kang Ibing. Tuh sami hiji Kang Ibing. Tapi seueur sadayana teh jeung abdi mah kitu teu tiasa difokuskeun hiji Kang. Karena sadayana memberikan menginspirasi. Abah Asep Sunandar Oh nya. Darso Kang. Kang Ibing, Panano Is Komariah gitu nya. Terus Wakepo. Nya tah dongeng. Wakepo eta teh orang-orang anu menginspirasi. Edan juara mungkul. Kelas-kelas dunia ku abdi disebutna kitu nya. Kadituna Benyamin S Kang. Sakasana. Terus kemudian ke luar negerina Bob Marley. Oh iya, si Bob Marley. Bob Marley. anu menginspirasi kok marana bisa kieu nya eta kan sami teureuk manusia. Ngan beda negara gitu. Tos kanten di Indonesia mah Kang seueur pisan di Jawa Barat mah. Sadayana eta mah. Sadayana. Kalebet Harry Pocang meureunnya. Kang Harry Pocang. Kadienakeun nya Kang Harry Pocang, Budi Arab gitu. Misalkan terus sampai ka abi pemerenan aya sosok anu paling dia kan ya Profesor Ganjar Kurnia kan. Anjeunna kitu nya secara pendidikanna profesor tapi dina berbudayana dina kumaha eta menginspirasi. Memberikan ruang dan lahan yang lebih luas lagi. Eta Kang, 30 negara sudah dilalui, sudah didatangi, berbagai karya sudah ditampilkan, prestasi wah tos euyeup. Tangtos ieu aya hiji kegelisahan anu ku Kang Iman Jimbot teu acan karaih gitu tah. Kira-kira naon Kang? Abdi mah yong kieu Kang. Mimpi abdi tah ieu nya mimpi teh kudu jadi kenyataan keur tong kaasaan ku abdi yo syukur-syukur ku abdi syukur-syukur teh ge ku saha wae ku generasi leres. Pokona seni Sunda Kang nu aya di Jawa Barat khususna Indonesia gitu nya. Khususna Indonesia. Ieu teh beunghar urang teh Kang. Beunghar pisan edan pisan gitu anu eueuh di negara batur gitu anu saking kekayaanna. Piraku eleh ku negara batur. Iya. Anu tadi disebatkan gitu band-band dunia sampai ke dunia gitu. Iya urang sakieu beungharna abi mah cita-cita abi mah hiji mimpi abi mah di Sunda kudu ngadunia edan. Sampai ka cekasarna teh lamun kendang teh ditarurutan di stop lampu merah di Amerika, lampu merah. Kan urang mah jimbe di dari teh kitu kutang-kutang produkna lain gitu. Tak kendang kacape suling teh sampai ka aya toko-toko di tiap negara Kang. Wow. Eta abi mah kudu seni Sunda teh kudu bisa jadi. Mun lamun bahasa Inggris mah gitunya. Bahasa Sunda kudu bisa jadi bahasa mendunia. Tah seni Sunda kudu bisa jadi mendunia. Dan itu sudah terbukti ketika Dubes Inggris pun ingin lagi menampilkan Iman Jimbot and Friends itu. Ada yang unik Kang waktu kegiatan lebaran di Inggris. Eta tuangna naon atuh Kang mun lebaran? Nah roti eta nembe kumaha aya opor gitu. Ai Kang aya di Inggris mah nya. Maksudnya karena keluarga besar duta besar gitu nya. Jadi memang Indonesia karaos lah. Indonesia na. Anu lucu mah pan di negara batur. Anu model di Spanyol. Anu tepangi jeung orang Indonesia gitu pan eueuh selera urang teh dibere teh. Anjir ceng teh eta. Dar tomat gitu nya. Oh, tomat. Tomat terus di blender. Nya. Di blender. Di jus. Di blender roti. Kieu urang kudu kadar eta gitu. Nya. Anjing jeung di blender heula gitu. Urang teh maksudnya roti kayak aduh anjing teh sampai ka ieu pengalaman menarik lieur di blender mah ceng teh geus teh ditambul sarua di blender dina sungut tung-tung nama apaleun urang si bulena teh anjing cenah ieu rudet ku dahareun aing cenah kieu ka si Mang ieu teh ka si Mang Odek teh Mang geus ieu teh mah urang ke supermarket supermarket teh mana naon bahasa Inggrisna ini teh ke supermarket nempot nog anjing cai teh aya nog aya beas aya uyah cukup eta digoreng eta nikmat gitu kan gitu. Jadi tantanganna teh selain tina bahasa juga tina masalah makanan Kang nya makanan eta memang kudu ngabiasakeun jadi saya mah berharapnya pentingnya pendidikan Kang sanaos sering ke luar negeri oge itu bisa bahasa Inggris mah sangat pengaruh Kang. Jadi komo lamun ditunjang jeung pendidikanana urang teh bisa saeutikna ngajelaskeun bahwa Indonesia teh kieu Bandung teh kieu ulah dianggap
radikal, teroris, pasti gitu kan orang luar teh. Tapi lamun orang bisa bahasa Inggris bisa ngajelaskeun bahwa manehna kan akhirnya ternyata indahnya Jawa Barat teh dengan budayana. Nempoleng share we Kang, pan eta jadi sesuatu wajib amazing deui Kang. Eta gitu kan. Lengser amazing. Eta gitu. Leres. Kang Iman Jimbot, tangtos aya oge pengalaman anu misalna nya ku IO na teh urang teh diculeoskeun tah. Pernah teu? Pernah kan? Iya mah pengalaman berharga Kang ya. Mohon. Jadi kieu ulah disebatkeun tahu namanya abdi program ke Belanda. Sebelumnya diundang ke Belanda. Sebelumnya teh kantos ke Belanda gitu. Heuleut setahun. Diundang teh ku salah satu promotor lain orang Indonesia, orang Belanda. Orang Belandana langsung. Wah, sagala rupana apartemenna riders na sagala rupa sampai ka kru na wae bule. Iya. Anu nya keur mah orang Belanda nya pasti bule gitu. Kruna anu mawa kenang, anu mawa bonang, ukur kenang jeung bonang kacapi. Bule mungkul Kang resep gitu awewe gitu nya taratoan marawa kenang eta keren pisan gitu nya. Gejek-gejek anjing bangga pisan. Aing nu main kenangna nu mawana orang luar gitu. Nya urang ngajajah mereka atuh nya. Manehna anu masangkeun diajar. Tah caritana tampil di tour di Belanda beberapa kota balik deui saya diundang aya promotor saya akan undang kamu nanti bahasa Indonesia ya kami nanti hubungi aja si Anu karena saya tuh bisa bahasa Inggris di waktu ini teh kan itu kan pertama mah tahun sekian teh saya dibayar hampir 80 juta Kang. Waduh 80 juta katanya dibayar teh eta ya 80 juta teh dapat ya nah eta teh udah bersih deh pas kaduana berangkat dan ngundang teh pan nyaun urang teh diundang ku promotor ieu manehna boga promotor ieu berarti geus nyawa budget ke programna sarua tah di urang Kang anu teu balikna salah teh lamun tadi disebutkeun mah nya sama teh bisa dieukeun nah arek init di bandara ongkos kudu sorangan cenah ke dina kereta api di ditu anjing terus dahar masing-masing aing teh pan diundang gitu eta di bandara wae di Soekarno-Hatta geus aing rek balik cek iya tuh indit lah kali itu Kang ayeuna boga ngalaman nu peurih selama saminggu saya maokan cau jeung roti ku sabab aing keheul nyeri hate ku jama gitu marilu mana teh anjing dahar masing-masing pan ditanya anu nanya ai maneh mah bekal sabaraha 12.500 disangka nanti 12.500 iya nanti euro 12.500 perak wais saya atuh jauh ngagejelik jauh datang kan itu untung datang kan itu geus saminggu mah mau aya nanti kan tidur di apartemennya aya ieu teh nu ngabagikeun ieu makan jatah pagi-pagi gitu nya ieu mah biasa manehna masing-masing masak kieu anjing paok geus usuk udang karama soalnya ngamankeun beuteung heula gitu da ta eta hiji pengalaman anu cek saya teu lazimnya terus sampai ke akhirna saya teh nya pusing-pusing teuing da mawa alat Sunda kan kecapi aya waktu weekend libur indit ke Amsterdam ngamen saya. Oh, akhirnya ngamen di Amsterdam. Terus saya nepungan ke promotor anu ngundang baheula. Ti Payun beda setahun. Datang ka dinya. Urang teh pan artisna manehanana. Nya. Wah, Kang. Waduh. Wah, Jimot. Coba teh keur mah teu bisa bahasa Inggrisnya. Terus datang ka dinya teu make email, teu make berita naonna. Ingat teh kantorna di anu gitu nya. Datang gojrik moal kacapi teh. Anjing lah. Mencet bel we geus da dieu. Tet, "Hi, who are you? I am Jimbot. Mencek manehna mah, "Maneh anjing kumaha lamun tutup ieu kantor, maneh kumaha?" "You know, I am hungry." I'm hungry cai itu. Wah, apaleun nanti kunaon maneh bet kieu. I don't know, sleeping I'm. Wah, sampai ka dibere apartemen. Waduh. Dipamolikeun jaket, sapatu, karena manehna menganggapna anjing ieu artis aing. Bener. Baheula teh ku urang teh di manja-manja ayeuna tangkat dia nah iya jadi kieu jadi calon di kieu nah iya jadi kieu gitu sampai kan dikasih apartemen terus ke baju dibere duit nya akhirnya manehna memang tidak urusan gitu nya itu urusan personal pribadi jadi punya penilaian wah ini nih Jimbot dimanfaatin ayeuna ku manehna 80 juta sampai difasilitasi segala macam kieu sepatu soek we dipanglikeun Kang dipanglikeun ku bule mah gitu pan ukurna olahraga nggak kaki bule nya nangan bule anakna we
Jadi incu bule, ukuran incu bule. Tak gitu Kang. Jadi lamun ngomongkan ieu nya seueur lah abi mah berharapnya ka promotor bawa kumaha-kumanya si pelaku seninya eta teh ruhna nyawana anu perlu dijaga, anu perlu dikumaha-kumaha anu dihargai karena eta nilai jual gitu. Laras pisan. Tah eta pengalaman anu kantos lain sekali 2 kali Kang. Oh. Sugan teh nu eta hungkul. Aya di babaturan mah teh. Tadi mana Kang? Di mana tah? Eta babaturan. Anu tadina mana tong komersial cenah. Aya maksud abi mah pernah komersial nanya kejelasan. Iya dong. Dibayar sabaraha? Aya abi mah aya eueuh ge teu nanaon asal jelas teh heula. Leres. Jadi teu dosa engkena gitu. Papaitan. Kalem juga nu moal dibayar we kieu. Wah, tah mah geus. Saya mah pan trauma gitu nya, boga pengalaman eta. Aya geus kitu teh. Sok we urang lamun ieu moal ini teh. Mantap Kang nya. Alasanna teh mana teh aya lah. Kang ini teh kita teh belum dapat tiket, belum. Nah, udah enak kalau gitu misalnya. Berarti harapan saya ini keluar teh tidak mengharapkan uang. Iya. Tapi ini demi Indonesia, demi Jawa Barat. Iya. Ikhlas hate Kang. Das babaturan nu sabariji, manehna pan biasa dibayar di Indonesia teh sekian. Wah anjing pasti ke luar negeri mah bakal dibayar sekian. Masih pede gitu. Saya mah geus ikhlas. Ikhlas. Geus pasti mau menang duit kan we urang ngabdi. Enggak. Tenang, ikhlas. Moalena gawe pok. Aya pas beres enggesan ek balik ka Indonesia. Maaf, ini teh eueuh budget kayak gitu. Stres. Anjing goblok. Aya abi mah da geus teu mimitina. Ngemplong we. Tah eta pentingna papaitan teh bukan berarti komersial Kang. Punten seniman lain kudu dalam arti komersial tapi urang jelas teh aya eueuh tapi engke ngandalkeun keikhlasan. Yuk ieu memang ieu mah sponsor, ieu mah kumaha. Tah eta di dinya fungsina diuji Kang. Wow, pemirsa luar biasa Kang Iman pengorbanana dina bakti ka seni bela ka nagara. Belana tos dilakonan sok sanaos pangajen ti pihak terkait teu acan karaos sampurna Kang maksimalnya. Oke, Kang Iman Jimbot anu menginspirasi kanggo pemirsa khususna para nonoman milenia anu aya disabudeureun Jawa Barat khususna nalika Kang Iman Jimbot ngaluarkeun sababaraha single solo album. Eta teh prosesna kumaha Kang? Nepikeun ka syutingna ge tebihnya di luar negeri di Barcelona. Terus sempat collab oge jeung Neneng Tanaka. Eta abi Kang. Jadi proses albumannya karya kolaborasi mah memang tos janten tiap tahun GP selalu ada undangan kanggo kolaborasi gitunya sareng musisi-musisi di berbagai negara. Swiss, Jepang. Eta Tanaka profesor anjeunna gitunya. Eta profesor. Profesor. Tah jago main ieu nya. Mohon terus otomo eta yuswana hampir 70 langkung Kang. 70 tahun. Nah dina video Kang Jimat mah jiga anu genep salapan ya. Sami keneh. Nya beda setahun. Tah janten si musisi aya abi mah mun dina karya album mah kitu nya aya hiji karya anu keur milenial. Nyiptakeun lagu mah naon wae Kang. Jadi istilahna entong fanatik. Leres. Arek musik Jawa, arek musik Sunda masing-masing teh filosofi. Tapi urang ulah leungiteun esensi. Oh nya. Jati diri na mata kunaon dina abdi musik di band kan Kang nya. Ini leres. Aya band eusina mah kakawen we. Leres mohon. Kakawen nuansa-nuansa mata abdi teh lirik naon anu pesan-pesan almarhum alokna Abah Asep Sunarya. Nya eta teh saha teh? Juru alok teh Mang Samin. Sanes, Mang Samin. Ada di Rosida. Oh, iya. Ada di Rosida. Eta teh kan Kang kata-kata eta teh menginspirasi. Naon bedana jeung Bob Marley blues kitu ngomong manehna. Mun urang ngeling wiwitan tang tu moal kamalinaan lah kulampah pake aturan hirup moal ka sasar kalampah. Lamun bahasa Inggris mah I could kan batur geus jadi melodi kan gitu nya. Iya. Bahasa Sunda cek orang luar mah nya ieu bahasa Inggris oge gitu. Cek orang Thailand ieu bahasa Inggris oge. Iya. Tapi kan aya melodi pesan anu saur abdi teh ieu nilai anu tinggi gitu kan. Anu teu sadar musisi di urang bahwa dina konsep-konsep wayang golek teh loba filosofi bola nilai jual gitu. Leres. Kunaon sampai ka kieu? Aya dina pawajangan istina stiker sayang ini bagaimana kenal ampun sampai ka Cirambai gitu kan eta ngomongkeun eta ruh rasa aduh kumaha lamun diaplikasikeun jeung musik jeung ieu mohon ternyata eta teh bisa aya urang kan rata-rata eta mah wayang nya eta mah kieu padahal eta teh
naon bedana jeung Adele, Raisa, Agnes Monica manehna nyanyi anu kumaha? Ngan bahasa mungkul beda jeung cengkok Kang. Nuhun. Da cara menyampaikan mah sama. Samanya. Ekspresi. Ekspresina mah mun sedih, ngan sedihna ieu mah sedih Sunda, ieu mah sedih Inggris. Beda sedihna gitu. Cara bahasana gitu sedih Inggris, sedih Sunda gitu. Iya. Berat gitu. Tos sabaraha single album Kang ieu? Lagu nu diciptakeun ku abdi teh Kang Iman. Ai lagu mah seueur Kangnya anu album mah terus hampir satu album terus dua album ayeuna nuju ngaluarkeun single. Ayeuna teh single deui. Pertama kan anu Gua Gamabok teh ya. Gua Gamabok. Eta mah kan di Barcelona syutingna ge edan. Eta Kang syuting abdi teu ngangge ieu abdi nyarira. Eta teh nepikeun kaya bule nu katipu geuningan. Anu kegoleran. Eta sanes ngaja syuting Kang eta. Memang abdi memanfaatkan aya tur keluar. Ya. Mawa kamera. Ya. Gitunya mawa HP, mawa kamera, syuting sorangan we. Aya boleh, hello, ipang video kan orang rek kitu ah. Luar gitu. Da teu boga modal apa gitunya, tapi memanfaatkan we. Iya, kesempatan. Nah, itu jadi karya, kumacarana bisa jadi karya gitu. Dan itu heboh banget Kang di medsos. Wah, ieu sabaraha biayana aja. Padahal eta mah Kang jujur, abinya iya we nanti jeung teman-teman pang videokeun memanfaatkan waktu luang-luang. Jadi intinya gitu teman-teman, dimanapun tempatnya, erek di WC, erek di leuit, erek di para, erek di naon, mangpaatkeun kudu jadi karya, kudu jadi hikmah, kudu jadi barokah. Amin. Tah kanggo nonoman Sunda, ieu hiji teladan ti Kang Iman Jimbot anu ku urang kada diapresiasi. Sok mumpung aya waktos zaman medsos ena urang keur lakonan, hayu berkarya ngalangkungan medsos. Kang Iman ke Neneng Tanaka. Sadamina teh geuning lah Neneng Tanaka teh profesor naon teh nya? Eta teh ieu Tanaka teh ieu teh Yumiko. Anjeunna teh dosen atanapi guru besar. Dosen guru besar di musik. Di Jepang. Tiasa pendak jeung Kang Iman teh kumaha bisa kitu kolaborasi? Janten kieu eta waktos dieu abdi diulam di Jepang. Artisna abdi mewakili ti Indonesia teh di Jawa Barat, Bandung, oge di Jogja, senyawa. Tah abdi teh menghibur di hiji pulau Kang. Hiji pulau kecil anu memangnya wujud hiji pulau eta teh tempat wisata gitu. Keur menghidupkan di wisata gitu. Si promotor teh kumacarana meh jadi daya tarik ke orang Jepang. Ngondang abdi jeung ti Jogja. Tampil ka ditu pulauna ukur 40 penduduk. 1 kilo gede luasna 1 kilo. 40 penduduk ini mungkul anu saringeula. Jadi tempat kanggo menurut orang mah tempat manehna teh nunggu kematian lah didinya anu geus jompo-jompo sari padanya, tapi pemerintahanna ngabiayaan. Terus didinya teh aya tempat urut pembuatan logam, pembuatan perunggu. Jadi ada sejarah 3.000 orang pernah meninggal di sana. Jadi museum Inujima Island. Tah, Inujima Island disebut teh Pulau Anjing. Pulau Anjing matak terinspirasilah digedegeut siga ngadu bagong. Oh nya, leres pisan gede. Nah, konsepna musikna eksperimental, improvisasi. Tah penak jeung si Tanaka eta teh ngobrolkeun latihan Kang. Langsung der. Jadi on the spot si promotorna Jimbot kudu jeung ieu. Ieu kudu jeung ieu jeung ieu. Atos teh aya komunikasina da dasaran dina naon. Terus engke eureunna bakal kieu teu aya. Jadi da keur mah teu bisa bahasa Inggris ukur nya kitu we, anatano gitu. Arigato gitu we, jeung sake gitu. Sake penting. Sake di ditu gitu. Anatano arigato misalkan ke nya prung we main. Prung main dengan bahasa batin manehanana, dengan bahasa batin api, tapi kumacarana kudu jadi hiji rasa. Wow, itu. Matak aya YouTube-na gitu. Luar biasa YouTube-na abdi harus eta tanpa latihan Kang. Eta. Sareng deui Kang Iman di dinya tawaleh ngadugikeun anu tadi dimaksud. Mohon. Eta anu pesan-pesan lirik moral-moral gitu. Bisa ancrup eta nyurup chemistry-na jeung si Profesor si orang Jepang. Manehna ge sami, manehna ge ngadoa dengan bahasa Jepangna. Jadi akhirnya Kang ternyata orang sesama pelaku seni meskipun beda budaya, beda agama, beda kultur, beda negara, tina seni bisa ngarakeun duduluran. Teu bisa bahasa Kang, tapi bisa ngarasakeun anjing urang teh sarua geuningan. Dulur sarua manusia, sarua bakal maot. Sarua bakal kieu teu aing ge Jepang, ieu aing Amerika, ieu aing Indonesia, aing mah maotna ge
Kayak tahun sabaraha sarua we, tapi aya kesadaran ayeuna teh rasa silaturahmi, rasa kecintaan. Eta seni, Kang. Leres pisan. Kang Iman, dari semua negara-negara itu yang dikunjungi pasti ada yang memberi apa namanya tehnya sentuhan-sentuhan ide untuk garapan musiknya Kang Iman. Yang paling besar pengaruhnya di negara mana teh Kang Iman? Abdi ninggal Eropa, Kang. Amerika. Amerika karena ayeuna teh nuju nya barudak ngora kan lebih ngiblat ke ayeuna Koreanya ya, K-pop. Korea Amerika. Basicna abdi karena tiba heula teh gaul jeung tina keseni Sunda teh moal kacapi, moal suling, asup ka band metal, asup ka blues, asup ka jazz, asup ka punk gitu, teu jorokan teu ieu. Teu bauan. Urang mah kieu we moal kacapi we katu kadeun ayeuna teh mengenal si ieu kunaon betersep musik metal. Berarti ada sesuatu. Betul. Sup kadinya. Jadi intinya saya teh teu jadi fanatik gitu nya. Dan mereka tuh menerima, lebih menghargai bahwa anjir ieu kesenian urang, kesenian Sunda. Nu akhirna abi mencoba nya dengan urang sebagai orang Sunda arek mawakeun lagu blues, jazz, barat, arek kunaon, arek alta ku bonang, ku gamelan, ku kendang, sah-sah saja, Kang. Bener. Yang penting cara penyampaianna tapi tong leungit esensina, yen urang teh orang Sunda. Bener esensi. Atau minimal cek kasarnya aya ruh-ruh Sunda. Ditampilkeun. Kabayang teh Kang lamun misalkan bah Raisa nyinden. Oh nya. Iya laras. Nyinden misalkan dedang dadung dedang dadung. Raisa gitu. Misalkan gitu nya. Sebagai orang Jawa Barat gitu. Nyinden misalkan. Terus artis di Jawa nyinden Jawa gitu. Bawah kulturna budayana masing-masing. Wah itu kan keren. Contohnya Ariel. Ariel mawakeun karinding. Nya karinding laras. Karinding. Kan eta jadi batur teu nyaho teh ku public space teh jadi public space. Public figure teh kumaha nya abi mah berharap gitu Kang nya artis-artis besar bisa memberikan spirit buat nya di maksudnya kayak misalkan contohna Raisa di Jawa Barat. Terus mana teh mawakeun sinden. Logat-logat Ngawi, Ngarajah misalkan. Kan masana jutaan. Betul. Sedikitnya memperkenalkan gitu. Memperkenalkan esensi budaya Sunda. Gitu. Nya sebenarnya teu kudu kitu oge tapi sedikitna gitu nya itu sebuah contohnya misalkan kita Ariel sampai ka Arita teh jeung Kimung main karinding mawakeun karinding. Kan secara tidak langsung tidak semua orang tahu karinding. Betul. Tapi sedikitnya karena dia public figur gitu meureunnan adi eta naon alat musik naon. Terkenalkan lah. Jadi kieu intina Kang. Bah. Di urang teh lain goreng seni urang teh. Tapi eleh media. Oh, jadi di urang saleresna mah teu eleh, tapi problemna ada di media. Di media. Lamun media urang ayeuna kamari kasusna kitu nya diramekeun FPI. Wow, nya media. Tah, di urang misalkan lamun digemorkeun misalkan lengser ambu. Des Jawa Barat, tek saeutikna ceger media. Aya kemungkinan lengser ambu ge bisa main ka 30 negara gitu. Lain aya kemungkinan pasti bisa mungkin. Alhamdulillah. Jadi abi teh ngalengseran di Inggris. Bisa Kang. Gitu. Lebaran di Inggris. Eta teh sesuatu anu hal buat orang lain teh wah amazing deui gitu. Iya edan gitu ya Sunda itu edan bisa keren gitu. Tapi lamun misalkan KLJB ngalengseran di Inggris atuh ke jatah Kang Iman kacana ku KLJB. Itu jadi masalah Kang eta mah. Yang penting amazing Sundana. Amazing kesenian urang teh keren. Oke. Pemirsa di closing statement ayeuna aya nu pemirsa teu uninga yen saleresna cita-cita seorang Iman Rohman alias Kang Iman Jimbo teh hoyong jadi dalang. Kunaon jadi bisa belok gitu Kang. Asli apa cita-cita teh yang jadi dalang kan. Jadi belok. Jadi dalang nya. Ngan ukur rakanya jadi dalang ge teu tamat gitu nya. Raka teh karena di padalangan. Hayang jadi dalang tapi meureunana lain bidangna di dinya. Leres. Tapi rasana dalang mah misalkan lah aya nanti di Kang Iman Jimbo. Mohonnya mau kita jadi resep weh. Mohon. Dina nonton sosok Abah Asep Sunandar. Aduh, keren lah dalang teh saudara gitu. Mari kita tadi disebatkan sebagai idola. Pemirsa aya closing statement di Kang Iman Jimbo mangga aya semacam motivasi kanggo barudak Sunda milenial paling di Kang mangga. Tati abdi mah buat teman-teman milenialnya tetap
ulah sieun seni urang teh seni Sunda teh edan keren gitu nya. Kaduana urang diajar ikhlas, sabar. Ikhlas jeung sabar insyaallah urang peurih bakal menang peurah. Pokona eta nomor 1 mah gitu. Doa indung jeung bapa jeung silaturahmi. Tong poho jeung dulur-dulur ulah najan beda genre, beda budaya, beda agama urang tetap kudu hiji silaturahmi. Wow. Pamirtup ti Sunda Ngajomantara laengan saukur hiasan kata-kata seorang Iman Jimbot tos membuktikannya karena dia adalah seniman Sunda yang paling beriman sejak lahir sampai sekarang tetap beriman. Iman dan oleh karena itu rahasianya adalah ada di komitmen, konsisten, ngamumule jeung ngawariskeun seni budaya Sunda. Kang Iman Jimbot, Abah hatur nuhun. Abdi hatur nuhun ieu. Abi mah betah keneh. Soalnya paling podcast ieu paling keren saur abdinya. Pokona tong hilap follow Facebookna, IG-na, YouTube-na kedah nonton wajib ieu jeung Abah. Ieu paling keren, Bah. I love you cek bahasa Inggris namanya. Amazing lah. Amazing sih bukan nama. Handspray bukan nama. Handspray ya. Asli keren edan dia bukan nama. Kang Iman, YouTube channelna naon namina? Abdi YouTube channelna Torotot Jimbot. Torotot Jimbot ya. Mohon mangga kanggo pamirtup di like, di subscribe, di komen oge tong hilap kanggo urang tetep ngamumule seni jeung budaya Sunda lamun lain ku urang erek ku saha deui. Manya rek ku tanaka. Kang Iman hatur nuhun. Aduh, keren pisan. Luar biasa. Pokoknya I love you ya mah. I love you. Hatur nuhun Kang Iman Jimbot amazing pokoknya. Hatur nuhun. Iya, ngangge deui masker pamirtup.